Kita kembali mancing lagi. Kali ini saya menggunakan umpan daging ayam ya. Sementara targetnya naon ieu nu aya weh, nila jair tuh. Naon wae nu beunang. Anu nyaplok. Mana eueuh euy laukna ge. Can aya urang kadiekeun we. Tah. Tah. Heut. Oh, tedekeun euy. Tah. Tah. Hah, hop. Oh, aya yeuh euy yeuh. Aya nu rada gede euy. Tah. Euy. Apakah mau dimakan ya daging ayam? Ah, ternyata dimakan. Wow. Au. Wus. Wuh. Wah, beak euy sapotong. Saya lagi kiruh tuh. Orang nyobaan we nu ieu yeuh. Nu ieu mah diro ranjung wong sina luhur. Sina ngaclok ka luhur. Kamari ge diaclokkeun tuh. Ceuk saya oge ka luhur nu ieu mah euy. Kena, deui. Deui. Mana. Dah. Au. Dah. Lagi. Masa di luhur nu ieu mah diajar loncat tinggi. Dah. Cek saya oge naon euy ieu mah. Pinter ngaclokna. Aduh, beak daging nage euy. Nah, orang nu ini saja lagi. Apakah mau dimamam? Ternyata langsung dimamam, euy. Wow, ternyata umpana CF tuh. CF alias habisnya. Kira mana bogona euy. Ah, iya bogona euy. Ternyata di sini ada liang belut deui tah. Ya orang cobaan urak tah tapak keluar lagi aya euy. Eta bogona tah. Karena urang useup lagi. Saya setik teh. Eta, udah nyamperkeun euy. Sudah nyamperkeun tah. Can dieupanan. Ya. Ya tah. Setik teh tah. Hah? Hut. Low. Au. Wah, beak euy. Habis tidak tersisa ieu mah. Rengan. Au. 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 Au.